karena keikhlasan hati. Alhamdulillah lebih alamin. Karena ada ngelep. Margi naon ya urang kedah syukuran teh lamun urang rajin syukuran nikmat teh bakal ditamih deui, ditamih deui. Kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada irung coy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngadahar opak jadi tapek. Tidak kompak. Kompak kita capek. Para wargi sadaya kaum muslimin. Parantos dugi ka ieu patempatan da disim abdi gosami nampi. Nampi naon? Dari mana nampi wartos yen urang sadayana teh ieu bakal kenging kasinugrahan. Alhamdulillah tadi dieu urang waktosna kedah urang teh tiasa syukuran kakersana Gusti anu kagungan. Ieu waktos teh sangat mustari pisan. Kitu. Anu hartos yang damel ulang salami ieu teh bakal kenging maunatna hasilna nah eta mah dendek kanu saya jeung nu awana mah gumantung gumantung kana keikhlasan hati. Alhamdulillah lebih alamin. Karena ada ngelep. Margi naon ya urang kedah syukuran teh lamun urang rajin syukuran nikmat teh bakal ditamih deui, ditamih deui. Kitu. Alhamdulillah paingan panakit kurang mugi berat. Gaya setuk teh ditarimakeun disyukurkeun nambah deui setukna. Hari sia tidak jumpa goblok kita tuh. Teteng manena tuh tong loba tetengan. Teteng cicing lain teteng kita tuh. Itu tah di dieu urang teh meureun teh kedah aya bakal pikeun ka akhirat teh. Sangka naon sangkan urang teh mungus rahayu berkah salamet kadituna molongpong jalan ka gedong tah kitu. Sangkan urang molongpong jalan ka gedong kade jalanna urang ka Manirancan. Assalamualaikum. Rekam saya itu pulang. Anak kedengekeun urang digobok.